Dok. Ceng, kurang dok. Dok. Nang Pak. Arsia, abang bersekolah, gawe na molor-molor bae. Dile tuh jam sabaraha. Geus tuh ya rek udang. Janji gantian aja ke sawah. Ayo Ulin. Ayo ke mana? Ayo Ulin base camp bae ngopi. Apa tuh, Dok? Ka dieu ka sawah. Ekna tuh panas-panas dia. Mending ngopi we ka base camp hayu. Koyong geus lah hayu. Gabut heh. Oh ngabel. Jangan sama kawe yuk. Di mana? Di sawah ya woi. Gaskin tuh. Ayo. Nah, ya teh kebon samang kawa uing ya. Ayaan. Ayo cong lempah lah we. Tuh tuh, aya samangka tuh hiji lumayan tuh. Jika itu ala. Jika itu ala lah samangka. Uing nungguan jeung silam di dia. Tuh, eh. Ada punya kan hiji samangka teh. Kan jelema teh tiluan. Nangis enggak ada tuh. Dagon tuh.
Wes lah, ayo enak kalau tek we yo. Tanggung jawab aing mah. Yo. Yang mana tuh? Yo. Tukang buka weham sama kana ayeuna. Yang buru. Iku mau pesona. Yang gas yang gue bikin pe ayeuna. Ciham, nanti bodas dia jerona. Yang geus tunda itu di ditu. Aya wae di Master Mas Rido. Apes sama Kak Monas di ge. Ya geus balik bae lah. Geus, ayo. Ayo ah, di jero wae ngobrol lah. Kumaha aya naon? Jadi kieu Mang. Tadi teh anak Mamang di sawah nyandak sama kan urang Mang. Emang bener do, kumaha ceritana? Jadi kieu ya Pak ceritana. Sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy. Yang geus Mang, iya sebagai ganti rugi nanya. Nah, kurang ya lah. Atau ini tampil bisa nih. Gitu tak aya menurut Kak Kolot teh. Pada kumaha tuh udah dititah ku babaturan. Makana Kak Kolot teh ulah nalak tak gerak. Banyak geus atuh aya mah hampura lah. Moal sakali deui. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.